Mang pang nasribkeun Asep Syihabuddin. Mari kita bahas. Asep Syihabuddin eta teh kumpulan antara bahasa Ajami jeung bahasa Arabi. Ari Asep eta teh lamun versi bahasa Sunda mah artina teh kasep. Jiga nama si Akang teh ganteng ya teh Asepnya kasep tah eta. Terus Syihabuddin Syihabun eta teh segatna teh masdar taukid keluaran sulasi majid warna kahiji bab kadua syahaba yusyahibu tashiban tashibatan tishaban syahaban syahaban syihaban tuluy diropakeun jadi syihabun tuluy adini eta mudhof ilaih tina lapad asyihabu dihijikeun jadi idofat eta teh nisbatun takdiriyatun baina sayani tujibu lisanihima jarron abadan tah. Jadi hartosna teh Asep Syihabuddin eta teh jalmi anu kasep bari jadi penerang agama tah eta panginten sabab Syihab teh hartina teh bintang atawa cahaya eta. Mugia manfaat jeung sing janten doa namina